Saya dapat bagaimana dengan sudah bersama dengan Smart Cuma lagi aja boleh ya? Kenapa? Oh iya, maaf ya, lagi ada lowongan. Cari yang lain ya. Ini pokoknya seru banget sih. Ya lo, saya pisan dengan gawe di dia. Kelak kita si Badru, isoman sabar genah. Ya Badrunya, Nya, Arif. nya. Oh, Iya kemana wae, euy? mana nu ti ker SD. Oh, mana kemana wae? Ini mending Aya. gaya ke juga bos. Heeh atuh. Aya mana tos di mana? Ya, dengan gawe orang teu menang-menang gawe, euy hese. Oh satu kecong digawe di urang arek. Emang aya euy? Aya, ayo cek tebogal arek. Benar. Ayo atuh orang daripada teu gawe-gawe. Ya, Dru, iya anu kudu dipegawean ku maneh teh. Kumaha? Iya, Jang. Benda oge-nya eta nang maneh? Heeh, Dru, ieu warisan ti kolot urang. Urang teu sanggup ku sorangan. Kumaha? Maneh sanggup teu? Ai masalah hasil mah kumaha engke ke dibagi dua, arurang jeung arurang. Siap bos lah, sanggup bos daripada aing pamajikan teu kaparaban lah. Tuh isu mulai gaweana nya. Siap sanggup bos lah. Nuhun nya. Anjing sama baheula ku aing geus suntruk-suntruk karena lah jadi Beun bos. bae lah, dunia terbalik mana itu mah. Kicau susu terletak hari ini. Nuhun. Seberang jam 8 kayaknya. Siap. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Iya, Akang Mas Uwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Akang di minyak itu kayaknya kunaon? Alhamdulillah Neng, akang teh tos kenging padamelan. Ih, nyaan kan? Ih, nya bener atuh nyai, kira aku ngabohong. Udah mau di mana? Ya, Dru, iya anu kudu dipegawean ku maneh teh. Kumaha? Nya di kantor atuh, manya di mana? Ih, alhamdulillah, ya Allah. Ayo tuh, cos masak enak ke Akang. Benar. Bener, ayo. Iya. Ayo. Sinarin masak nu enak. Ya Allah, jam sabaraha ieu si Akang cenah rek gawe atuh beureun kaberangan ih. Kang. Kang. Astagfirullah. Mana apa bagian gawe ka hiji Iya, Akang sok tara inget waktu, karena inget ngawitan di damel Akang teh ih. Atuh bohongan we nyai ngaudakeun aleng di subuh. Jadi keberangan kieu. Iya tuh Akang, tadi teh subuh teh geus dihudangkeun, Kakak sare deui. Geus, guat geura kacai guat. Nyai ieu bade ka cai. Ya sok atuh Nyai buru. nyai. Buru ih, si kaberangan. Cek lan sarungna ulah. Ih, mau gawe bentuknya. Nah, dia Kang. Iya cukna, tos disiapkeun. Itu mameuna tos dina meja ya, kantun uang ya. Ya sok juga disalin. Mau pangacukan kan ya? Ah, siga budak wae juk. Daguan keren ya. Ye, akang makan tambalan nya. Atuh kitu Akang teh. Iya, moal aya salaki juga. Kan kasep aya kieu mah Iya. kudu bener biasana Akang teh make kelek Oh, bolong aduh, gitu. moal- Anu masih moal- gajah mah juga tuh. Sok. Iya, Akang. salim, akang tambalan ya. Sok. juk. Mau langsung sekali. Berang dia. Yuk. sok. Doakan ya singkat Ya, ya. doakan pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aingnya ai sapatuna mana? Iya kan ya hilap namanya canda. Aingnya ai eta kat kapoa sapatu buru atuh panas beurang ya. Iya tuh nanya itu atuh bakat kubunga kamu tadi Satu apa digawe. rek makat lah yuk. Ya sok. Ada ya. Pot. Hati-hati. Assalamualaikum. Salam.
itu kita tadi di pangkal ojek, ada masak gawe gimana? In. Kemana mana? Ke kota heula sakedeung. Atuh aya sakalian antar urang rek gawe. Geus gaya kieu gawe di Ayo mana? antar urang rek gawe tuh ka ditu. Hayu Kayak siap. apa? Tapi ulah kerja kayak kapal majikan kayak gawe. Hayu siap. Burung beula tuh motorna. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama kerja. Disalin heula. Siap. Asa kenal itu teh. Dru, geus beres can. Can euy lah kene. Hayu tuh cang mulang. Mulah ke lila kene can waris. Urang mulang tila tuh nya. Oh sok, hati-hati. Balik geus hujan palawan. Capek kieu macul. Boga sarjana kalah gawe macul. Balik ini mah bebersih kepanggil pamajikan. Euy mah kudu rapi-rapi deui, kudu disalin deui. Bersih deui bisi kapanggil pamajikan. Nah, rapi kieu mah pamajikan ge mau curiga lah. Geus yang bagian balik. Cuk deui gawena. Assalamualaikum. Alhamdulillah akan kos uih. Geuning berang kene uihna. Kan beureun pagawe kantoran namanya balik Aman sampai sehari nyai ngan perkenalan nama, alamat, rumah, tanggal lahir, amal ibadah, pekerjaan. Karek diterima tadi teh pekerjaan jadi isuk mulai gawe di. Tuang heula yuk. Karena udah mek tiba geula lah. Iya, ayo tuang heula. Dari agen tos akang mah tos eman. Iya, ayo akang kan teu dibekelan. Aya nu masihan di kantor. Saha wewe nya? Heeh. Ih, nah kamu nganggar kisah gawe geus wani selingkuh ti Siap, nyanyi. langsung pakai mandi di situ. Iya, Kang. Sebut belakang gitu. Mandi geula nya. Ih, Kang ih. Cek. Si Badru teu Ayo itu keribak. Kakak balik ke kantor. kantor. Kok papanggil tadi jang urang di sawah wetan. Wah, mana mah nyalindur maleh. Salaki urang teh gawe di kantor. Kira aku aya kieu geus balik. Nya apana naina mah gawena setengah poe. Tadi saha papanggil jang urang ya? Mana mah nyalindur. Saha tuh nya euy. Bener apa ya cek si maleh? Nah, kena cuang ditanyakeun heula deh. Oh, seger. Seger lagi mandi deh. Tantip ya. Tantip. Kang, iya, ini baik naros. Kela tuh nih tinggal ya kan aja acuk aja nih. Atau sok geura diacu. Tuh ayo. Ayo kemana? Ayo bang diacuk. Ih tinggal di teh siang kene. Atuh ya ayo. Ya tuh aku lagi kieu nyanyi lagi bau. Ih, ulah oke beung. Bener nyangka begini. Ayo nanti diacuk lah. Kayak beda. Ya, Kemana? pada kapayun masih ada asin japu. Ah dia weh lah. Cuma ngobrol. Ayo Cuma tuh. ngobrol. Cek, terang teu aya nama salah ti abi gawena di kantoran. Wah hebat Cek, syukur alhamdulillah. Aya teh salah ieu cenah. Damelna di mana? Biasa wece aya. Cek puntennya badai ka bumi heula badai mareman kompor. Iya, cuma teu cai-cai acan atuh. Ya mangga Cek. Cek mangga. Ada atuh cek di jalanan. Nuhun. Pak, iya, Pak, udah, Pak. Iya. Tadi Ceyati ngobrol, cenah salakina gawe di kantoran. Wah, maknya. Dah tadi teh bapak teh nyamper. Kan cek Yati teh gawenya di kantoran. Tapi bapak teh nempuanna di sawah. Nah, salah ketempuan beren bapak mah. Salah tetempuan kumaha ieu? Mata bapak teh yo masih kene normal. Da aja bari ngobrol.
Bener ya masih Badru tengah bohongan ke pamajikana karunya. Cuma bejakeun ya Pak? Bejakeun mending bejakeun karunya pemajikana. Jadi bapak ya nama bobo deui lanjutkeun. Kalah sare wae lain maneangan gawe Pak. Tuh kaget gawe sapoe sinyal dari awak komo paculan loba kene jadi ieu we dulu. Kumaha ya akang ngobrol teh aya pacul-paculan segala. Tadi anak buah teu nurut di kantor jadi kuawe yang paculan we yang baik ka karek dewa sapoe geus wani eng ka karek lain. Sugan teh aya naon? Ieu jang sabok pi Teh akang atuh. ditampi. Sok. Ning kopi teh pahit neng. Manya pahit. Tempo ieu habis. Assalamualaikum Ceyati. Main beberapa satu di luar. Oh, Jeung tinggali. Cebeda. Tapi lamun di si lain cebeda eta bisa nu nagih. Bijakeun anak tersare atau di mah gitu. Nya. Aya cebeda. Aya naon? Hai Kang Badru teh aya. Aya tuh aya naon emang? Hai sabenerna gawena di mana Kang Badru teh? Ya di kantor atuh ceuk. Ih tadi Ceyati abi ge mendakan cenah di sawah wae eta. Aya naon teh aya naon sok riweuh. Kan Ieu aya mulai naon? jamina teruskeun we. Ya, aya akang teh saosna gawe di mana sih? Astagfirullah, aya nyai meni sok kecekap di wartosan sakali ku akang. Atuh nah aya bejak kieu di tetangga. Pan akang teh tos wawartos ka nyai, akang teh damelna di kantor. Nah, akang mah ngabohong ya. Kage naon akang ngomong ka nyai? Keheula. Ieu mah teh sok ngabohong. Pira urang ngomong ka pamajikan mah dosa male. Maneh mah ka pamajikan ngobrol nawe gawe di kantoran anu sabenerna mah gawe di sawah maneh teh. Akang teh ngabohong ya ka nyai nya. Henteu nyai, akang teh damel di kantor pan kamari tos nyana koper di seragam di dasi pira ku gamel di sawah. Iya ya bejak kieu kumaha? Meureun salah titinggalian meureun. Salah ketinggalian kumaha ieu panon abdi teh masih kena normal. Atuh sah eta nu ngabejakeun kitu. Pak, akang mau bohong ka nyai mah kecewa ka akang. Nyai gara-gara nyai ku akang bisa dijelaskeun nyai atuh ya nyai ku akang bisa dijelaskeun nyai yo. Ini nyai mah waktu nangis ya. Karena ku akang mah dijelaskeun nyai. Nyai masuk waktu nangis kala ya ku akang baru dijelaskeun. Aduh kan nyai mah kecewa ka akang. Nah, akang teh gak ngomong ka nyai mah kecewa. Iya nyai ya dangukeun ya ku akang bisa dijelaskeun nyai ya. Iya nyai dangukeun. Sanes akang hoyong niat ngabohongan nyai. Piraku akang kudu jujur ka nyai akang damel jadi petani. Pan meureun nyai izin gaduh salaki juga akang damel kasar kieu. Nyai mah leuwih isi lamun akang ngabohongan kieu. Yeuh nyai teh geus koar-koar ka tetangga salaki nyai teh gawe di kantoran. Tapi kenyataanna kieu. Dan nyai akang sadar akang salah. Akang sadar nyai kecewa ku tingkah pola akang. Tapi kan akang kiki angen demi nyai. Tadi nama akang teh taya niat ngabohongan nyai teh. Kan sambari nungguan panggilan, aya nu nawaran damel jadi serabutan. Ku akang teh ditarima. Kan meureun akang teh ieu mikir nyai teh perlu dinafkahi, perlu dikukumaha ku akang. Nya aya nu atos mah atos Kang. Tapi akang ulah gitu deui nya. Nya atu-atu ayeuna mah hampura akang tos bikin nyai kecewa. Nya dihapunten pisan nyai. Tapi eta angkat heula we teleponna lah. Assalamualaikum. Iya dengan saya sendiri Pak. Ada apa ya Pak? Oh, nya anu ku saya dikirim lamaran kemarin ya Pak? Gimana Pak? Kumaha Pak? Kelas kedap di? Pak, besok jam 8 pagi ditunggu di kantor untuk interview. Akan terima gawe. Ya akang tidak mau. Ai nyai. Iya Kang. Eta Kang can poe teh di mana alamatna poe deui? Iya tuh akang kumaha. Akang nganggur deui. Kumaha meureun kitu dia meureun ngacul di macul.